Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wastapun Maman Rudiaman NIM 215223020. Abdi ti prodi PBSD semester 6. Di dieu abdi bade ngadugikeun dongeng anu judulna Entok Emas. Wilujeng nyakseni. Kacaritakeun aya saurang patani anu kacida malaratna cicing di hiji gubuk anu geus reot. Mang Julin patani ngaranna teh. Hirup sapopoena ngan dibaturan ku sakadang entog hiji-hijina. Mang Julin kacida nyaaheunana eta ka entog teh. Bubuhan manehna mah teu boga dulur baraya, malih garua mah. Hiji poe manehna indit ka sawah. Isuk-isuk pisan manehna geus indit. Kabeneran dititah ku juragan lurah pikeun ngabinihan sawahna. Ari digawena mah kapake pisan ku juragan lurah teh. Kusabab Mang Julin segut pisan kana gawe nanaon oge. Ari entogna dikencarkeun di buruan gubuk teh. Tara aya hariwangan. Balik ti sawah wanci sariak layung. Mang Julin kacida laparna. Manehna ngadeuheus ka pangeran. Duh, Gusti, mun paparinan abi beunghar, meureun da dahar naon oge bisa. Mang Julin teh dahar nganjeng uyah. Sanggeus wareg, manehna tuluy ngampihan entog di juru imah. Isuk-isuk keneh Mang Julin kahudangkeun ku kingkilaban nu aya ti juru imah. Panasaran, manehna tuluy cahaya gugurilapan teh disamperkeun. Manehna teu nyangka yen cahaya nu kacida serabna teh ti kandang entog. Sing horeng teh entogna endogan. Endogna endog emas. Mang Julin pepereudeuyan nyanggap entog teh. Manehna kacida bungahna. Eta entog emas murni, bisa dijual ieu mah, gerentesna. Poe kadua kitu deui entogna ngaluarkeun endog emas. Kitu saban poe. Sakadang entog teh endogan endog emas hiji. Nyapuguhan Mang Julin teh jadi beunghar. Manehna geus boga sawah sorangan, imah gedong, balong, ternak entog, jeung harta liana nu mucekil. Entog teh nyaan mawa rejeki keur Mang Julin. Hiji poe, Mang Julin ngarasa capek kudu unggah poe ngadatangan kandang entog pikeun mawa endog emas pirah hiji teh. Mang Julin sasadiaan bedog keur ngableh entog ngarah emasna kabeh kaluar. Jadi manehna teu kudu mawaan unggal poe ka kandang entog. Ari geus dibeleh entog teh teu kaciri emas-emasna acan. Malahan entog teh paeh. Mang Julin teu bisa ngabebenah hartana. Manehna jadi miskin deui sabab unggal poe hartana beak pake kabutuhan sapopoena. Nah, sakitu wae dongeng ti Sim Kuring, kurang leuwihna nuhunkeun dihapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.